Ye hiji pasol rek nerangkeun jinayah naroki. Jinayah teh penganiayaan si Roki. Nyieun zolim si Roki. Roki teh sifat hamba. Manusa teh aya nu merdeka cara urang, aya anu kasifatan ku Roki hamba. Lantaran tatadina dijadikeun boyongan perang teu dimerdekakeun, anak baranakan kabeh eta adalah Roki. Abid menang dijual belikeun padahal manusia. Eueuh di urang mah dongeng-dongeng hamba abid Roki eueuh ege bujang di urang. Ngabujang di si engkoh, ngabujang di si encih, si encihna teu boga salaki tapi reuneuh. Barang boga bujang si eta bagus tah si bujang jadi telek berarti digawean luar jero kunyana. Iya ge bujang ngabujang di singkoh, ngabujang di sinci, ngabujang di sincek. Lain abid di orang mah bujang. Jadi pada dasarna eueuh hamba, eueuh abid, eueuh Roki di Indonesia khususna umumna di berbagai negara geus hampir eueuh. Aya ge patali jeung nagara urang merdeka tapi lamun nagara dijajah ngaranna nagara teu merdeka. Cara keur ieu urang dijajah ku Belanda, carita makolot urang, bapak kolot urang, carita bapana bapak kolot urang, uyut bapana uyut terus. Kaditu dongengna dongeng dijajah. Aya serangan-serangan. Urang boga sawah, urang nu ngagawean tapi hasilna kudu setor ka nu ngajajah. Urang boga imah kudu dicatet di kanyahokeun ku nu ngajajah. Boga naon bae harta benda ieu kudu hasilna disetorkeun ka nu ngajajah. Jadi urang nu digawe nyana anu ngaraup hasilna teu merdeka ngaran. Dengan gigih bangsa Indonesia dari berbagai lapisan timimiti nu leutik datang ka nu gede, kiai ustad santri terutama diharareup memperjuangkeun kemerdekaan. Eta terus saeutik jol Bung Karno nu cerdas otakna bergaul jeung berbagai tokoh masyarakat terutamanya ngadeuketan para kiai-kiai. Terus diolah alhamdulillah belenggu penjajahan pada tanggal 14 atau 17 baris henteu sia kamari tanggal 17 Agustus 45 berkibarlah bendera merah putih tertanda merdeka. Baraliklah nyana ka nagarana. Ya alhamdulillah Bung Karno lah jadi presiden, Bung Karno Hatta. Kabelah dieuna terus istimewa Indonesia di muka dunia
Waduh, luar biasa dengan kecerdasan Bung Karno. Digantilah ku Pak Harto, kudeta. Panjang dongeng nama Pak Harto sabaraha tahun kala jadi presiden. Nu urang karasa tican jembutan datang ke jembutan. Jadi berarti pohara eta presiden. Kebal jadi presiden. Datang ke oyak-oyakan negara. Di penghujung rada rapih niatan Pak Harto untuk mengembalikan perekonomian nu tadina ngiblat ke Eropa jeung Amerika nyana hendak beralih ke Timur Tengah. Sehubungan banyak dirugikan bangsa Indonesia ngan etakan negara dirahasiakeun. Artina dirugikan arijang negara hanya sekian persen, tapi dibawa ke negara itu sekitu persen. Dirahasiakan, maka kunjunganlah ke Misro, Amis di jero. Ke Mekah nyana biasa, kadeuleu urang asup nyana ke Baitullah. Ketika di Mesir, bangsa Indonesia geus disetting reformasi can balik ke Indonesia nyana geus menyerahkan negara. Mudah-mudahan jeung nyana ieu negara bisa lebih bagus. Pilihlah nu paling pinter di Indonesia, Habibi. Kakarak saminggu negara coplok hiji. Bahaya. Ya akhirnya ganti kembali datang ke Kiwari. Jadi pada dasarnya ku Pak Harto geus dijelaskeun negara orang cuma bahasa merdeka. Tetapi orang tetap dijajah. Ayeuna politik orang dijajah, ekonomi manggeus 155%. Mul amat segitu ge pohon amat. Dijajah urang. Datang ke aneh balanja de cash teh bisa. Eta ngaranna dijajah urang ku muamalah Yahudi jeung Nasrani. Sigana urang nu dagang baheula aya Matahari. Sigana urang nu dagang aya Indomaret, sigana urang nu dagang aya dan lain-lain. Padahal dikendalikeun lah ku Amerika. Makin ka dieu terus makin kos ieu pedagang-pedagang leutik mah atuh geus. Encan dibuka secara lebar tentang perekonomian geus kos informasi nu pohara. Jadi orang teu bisa semena-mena hirup di negara nu merdeka, hakikat nama dijajah. Ai jelema nama merdeka ngan negara tetap dijajah. Dilepaskeun ku Pak Harto di penghujung, tetapi bangsa teu paham. Cuman memang teu meunang diberi pemahaman saat eta datang ke ayeuna keaslian negara teu meunang dibeja-bejakeun. Mentak mun aya nu ngabocorkeun rahasia negara tembak tempat. Cilaka ieu naon sebab mengarah kana peperangan. Mun dibejakeun rahasia-rahasia negara, urang bakal muringkak bulu jembut. Bahayang ke kadituna bisa neangan sasaran tembak. Mentak ieu bahaya ieu geus diantep. Aya salah saurang di negara nu bangun nyaho tentang minyak, tentang APBD, tentang anu tembak, bae racun. Jadi berarti negara teh jahat. Kejahatan negara leuwih jahat tibatan kejahatan kriminal.
tibatan kejahatan maling maling sorangan paling komplotannya 10, tapi kejahatan negara mah atuh sanasional KRT RT kabawa. Jadi kejahatan teh wah lamun dicaritakeun kejahatan kudu nyaho aya urang waktu teh jauh sakikieun we mentak geus bae urang mah teu kudu nyaho asal urang mah beuteung jembluk seubeuh beuteung ngeunah sare bisa dahar bisa salat bisa ngaji geus kitu bae teu kumaha atuh kumaha deui perjuangkeun kumaha geus boga settingan negara kitulah di negara anu teu merdeka. Jadi kuari orang hidup Indonesia merdeka bohong hanya beberapa tahun merdeka. Kalau turah geus ngaromong baheula engke mah dijajah deui jangan dijajahna melalui politik. Wah, politik orang Islam lain, demokrasi lain. Tepuguh kumahanyana bae nu utar atur politik. Triweuh urang nyaritakeun perpolitikan mah lantaran diakurkeun jeung demokrasi takur, diakurkeun jeung Al-Qur'an takur, komunis lain. Ai ngomong mah demokrasi ham eta kos kitu padahal mah jang neangan kesempatan keuntungan jang nyana nu utar atuh geus pokona mah urang mah kuari ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah, perbaiki ibadah urang secara zahir jeung secara batin ke kanyahoanana mah setelah orang mau kanyahoan pisan engke sabada kiamat mana nu mawa amal bagus jeung mana nu mawa amal goreng ke bakal kanyahoan mana nu bener-bener deuk urusan rakyat jeung mana nu bener-bener deuk dipuraya. Kayahoanana nama ketika disidang di Rabbul Jalil bari dipersilahkan ngajembat di jembatan Syiratal Mustaqim. Terus para dai, para ulama, para ustad, tokoh-tokoh agama nyaritakeun tentang kiamat, hisab, jembatan. Terus dicarita-caritakeun kabelah dieuna nu korupsi ge nyaritakeun jembatan Syiratal Mustaqim. Nu maling di negara ge hati-hati saudara-saudara, nanti di akhirat ada jembatan Syiratal Mustaqim. Jangan korupsi ya, padahal nyana saya cangkewa kos kitu tak bakal datang. Ya Allah, tama okos dokter hati-hati apa ya, ini harus dijaga baik-baik, jangan merokok ya. Akhirnya nak katukangen praktek ngarokok, padahal aku pasien, itu dokter urang ngarokok, bolon. Jadi kesarua, DPR ngomong hati-hati, ya cek gandat ya. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Gitu kene PNS ngomong, tokoh di gubernuran, di luhur, di punclot, kementerian ngomong sarua bae rame nyana nu ngomong korupsi, nyana nu ngomong hati-hati, nyana anu ngalakukeun. Jadi urang mun ngomong jeung nyararana pinteran nyana, caritakeun korupsi orang nyana. Eta aja cek jangan nanti di akhirat ini bagaimana kata Jahid, waduh siksaannya luar biasa pokok hulu sia ngadak jelema kuarit teu daekeun ngadengekeun aneh lurah ngomong teu didengekeun camat ngomong teu didengekeun pemerintahan asal geus ngomong be di mulu dan teu didengekeun aya naon sih di tubuh pemerintah
ku serempak amat di Sabang sampai Merauke kos karitu meureun ku gede bohong na jasa paseh ku paseh na hadis ku hadis na aya teh camat rapi ngomongna wih hadis teh ge pohara tapi tetep bae nu ngadengekeun bool malah dihitutan kula ge sok sedih negara jadi kos kieu heran pugu kiai ge asal geus asup Golkar teh didarengekeun atuh kobonyana biangna kiai be kiai ieu mah hiburan be kiai ieu je mun kadengikeun ku kiai na pun sedih eta urang dianggap hiburan berarti jelema topeng berarti ya Allah asal geus asup ka Golkar be kiai atuh geus jatuh ketiban lain tangga deui mah ketiban pohon beringin adena cenah aing mah PDI atuh PDI deui kagak adil sia bangun PDI teh aing mah PDI was akur bae tapakuran geura kurang kula sok napakuran oh berarti aya dina tempat nu salah nyana teu dakwah itu masalah suka Golkar ke kiai ya Golkar mah wadah asalnya na dakwah di jero partai asupna ke PDI ulah nuturkeun aturan nu salah nyana dakwah salah nih mari kita rame-rame sembelih ini sapinya kita potong udah gitu ya tekan larut di Golkar larut je cek kalau aing titipan aing nitipan ilmu sia aju asup ka Golkar kajeun aing geus mere porsi ka sia dakwah sia di dinya waduh kumio eleh mio masya Allah Quran leeh kumio akibatnya ya kos gitu mendak asal kiai asup ka partai baik aju baik hiburan beyu geus teu didarengekeun atuh komo lurahna komo camatna asal camat naik we sakumaha ngepung puluh aya sarara di jai mah hirup nah ini maksudna kumaha introspeksi aya naon di tubuh pemerintah berarti kan gus gedebul jasa meureun tapi teu kabeh kitu aya lurah nu bagus anu malah mah diperhatikeun ku masyarakat aya camat nu bagus bahkan jadi wali camat nikahkeun anakna tuh gitu gare di pawaradaya berenang naik 100 hiji batawa 500 hiji aya lah bagus lah hiji bener-bener ada sieun ka Allah aya dengan tidak ada upaya ayo badek nyaritakeun harta tentang penganiayaan rokik ya Habib teman teu cekula ge mah sakadar dongeng syariat carita agama malu jinayati labdi ta'alaku birokobatihi harta jinaya abid eta patali kana sifat karokobahan kaabidan nu mendek batali kana kaabidan lantaran atu abid nage kapan teu berdiri sendiri di bawah naungan sayyid atuh kobo harta ketika abid menganiaya batur Zaid milik Umar berarti Ki Zaid abid Ki Umar geus Ki Umar ngaranna Sayyidna Gusti bosna geus Ki Zaid budakna kuari Zaid menganiaya kan nyana
diadili tetap kena hukum kisos. Tah eta harta abid termasuk abidna nu jadi harta pengrusakanana patali karena sifat karokobahanana. Jadi berarti itu teu bisa kukumaha abid mah tergantung sayyidna. Maka atu wali sayyidihi bai'ulah wa pida'u menang ka sayyidna ngajual abid ugara jinayat menang ditebus bil aqalli min qimatihi wa arsya ku harga nu leuwih rendah tina harga biasa jeung emboh. Nah, maka arti kajian hukuman moal kajian hukum lagi sebab kula ge teu arti eta dongeng kos kitu tah dongeng artina kieu lamun kamari aya jelema menganiaya ngabunuh misalna Zaid jelema merdeka ngabunuh Ki Bakar tapan eta Ki Zaid kena sanksi eta kan sanksi na teh diberatkeun ka akilahna sobah ieu mun abid kumaha tah ieu abid diberatkeun ka sayyidna geus eta sayyidna ketika abidna boga laku hade bisa dijual untuk jinayah penganiayaanana. Jadi abidna jual untuk pembayaran jinayah atau ditebus dengan harga yang lebih rendah di harga dirina mun kurang embohan arsya tuh kan kos gitu. Ungguk-ungguk kan bener di mana? Gitu bagus tuh Pak. Bil qadim biar sia nurutkeun jegal qadim bahasana biar sia dengan ngembohan jual harga abid tersebut dengan harga minimal harga letik harga terendah bayarkan untuk jinayat ternyata kurang biar siha embohan pembayaran jinayat. Ajen lah ngerti kayak ajen mantap ieu mah bebas dek hees misalnya kabehan reup jeung kula-kulana lah pokona hees masa ya gaji teu kapake jeung eueuh jadi masa kadar koleksi ilmu ngan jadi ganjaran kos kitu horegan kos kitu urang lamun ningali peperangan Palestina ieu geus sabaraha ribu nu ditawan tawanan Gaza disebut eta kampung kelahiran Imam Syafi'i Gaza bari Gaza. Kepedulian bangsa kepedulian negara anu akur negara nu akur ku ari agamana mana ku ari nu peduli terhadap serangan-serangan nu diserangkeun ku Yahudi terhadap Palestina eta kan dulur urang sarua dulur seagama nyeri urang ngan urang mah sebagai rakyat kan teu daya teu upaya kadeuleu ku urang budak ditembakan kadeuleu awewe ditembakan geus menyalahi aturan ham nu sabenerna mah nyana anu ngahati-hati awas melangkahi ham nyana nu nabrak gitu bae di negaranya kumaha nyana bae nyana polisina di negara teh tak ieu geus kadeulekan ku urang teh ditawan mumut negara nu di sisi
Palestina ya Yordan ya Mesir kebelah dituna Baghdad belah dituna Iran kebelah di Maroko kebelah di Turki geus puguh Saudi Arabia mana karena temenang ku Yahudi jeung ku Nasrani ikut campur temilu lemah jasa kan Islam padahal mun hayu kan juga ada perang-perang iya kan tanggung jawab kabehan perang-perang geus kabeh ulah nyana doang wabehan ieu menyana nu teu dahar kuari nu paeh kuari nu ditawan dan lain sebagainya urang sedih neuleuh doang 1 menit 2 menit kadina selesai ada haruduk deui nyate deui hahaha deui urang ayo udah gua deh nyana mah di ditu ngek-ngekan tuh nu masih ditawanan buat dibere dahar bante buah kumaha di jero tawananana masya Allah karim eta dulur urang mah rakyat teu daya teu upaya ieu tanggung jawab negara kumaha Indonesia negara terbesar di dunia Islam terbesar di dunia organisasi Islam terbesar di dunia kote memberikan spirit kanyana kirim orang ayo opral kirim kena parah ka ditu apa opral kali ini ayo kirim peduli orang terhadap tanggung jawab agama kulantaran di orang teh dijajah tapi cek penjajah enak aja ntar lu gua perangin lah lu gua bom aju orang bool napan ngelepot ke jero ngantek neangan cara Bung Karno teh sekomo presiden si eta mah artinya teu boga wawane dina bab perang mah jeung teu terlatih sakitu ayana bae eta ngaran-ngaran teu terlatih bakos kiai tuh dilatih di pondok pesantren selama 20 tahun 15 tahun kan jadi kiaina tenang ngariung teu dibere berkat tuh kalem bae ngariung dihina kalem bae geus terlatih kiai waktu di pondok nama syakat puasa dan lain sebagainya kuari kamari ieu mah di kiai-kiai kuari mah manghaji tuh biasa bae geus di mamang geus di buya geus di kiai tuh aku sepira julukan kos kitu ieu lah tuh biasa bae coba nu terlatih di pondok pesantren coba tadinya di universitas sejuk kuari jadi kiai begitu diucapkan Bapak Kiai Haji Mufti yang terhormat Dokter Andes Jadong tidak terlatih jadi kiai kos gitu temenang teka bawa santri malah walaupun jadi kiai teh di buya-buya isin buat cek Allah ngalain buya aing teh di mama buah aing teh penjahat cek Allah mah geus bodoh sia bae mata takur bae geus terlatih mata ke jauh perbedaan nu masantren jeung nu teu masantren melung di mana-mana tuh kiai mah disuguhan belas tok bola lede isi emang aing naon ieu belas bola lede amat cau nu bola lede atuh hese ngadahar mbrak-mbrakeun ku nyari di dinya tetep bae kiai mah paling ngadahar ge 5 cau ge genderewo tetep kalem bae geus terlatih disuguhan teh disuguhan atuh kos kitu bae ngaranna geus terlatih coba nun teu terlatih di pondokna oh ya oh biasa kayak susu lain susu nyusu sugan kiai kopi ya boleh susu ayah kopi es boleh es ge geus masalah ayo pun ngono kopi susu oh masalah geus teu mah dagang dihareup beda pokoknya dia kiai terlatih waktu kos kitu bae geus biasa bae jada mah aju
tita diuk da keur dihareup keur di tukang dia perbedaan sabira diuk atuh kiai atau lamun make di non gara-garana gelas teh ditutupan marah mun kitu bae perbedaan ditutupan yang teu ditutupan gelas tu jore embungeun emangnya gelas ngarobah rasa aja henteu mun panas-panas bae sugan ku aya gelas bagus jadi tiis atuh henteu itu takabur bah tuh ai kiai nu geus terlatih atuh henteu biasa bae bila perlu bernuk katinya ya baheula daging ngangon atuh tenang eta kiai terlatih gara-gara atau perlu baik kiai terlatih bae tah hayangna dimumule dan kebenarannya na ngamumule atuh masalah urang ngana saluah aya tah eta ngaranna terlatih presiden kiai nu geus terlatih maksudna tentara gitu ieu saat-saat lamun batur nyerang ka urang teh kumaha ayo nyana yang bercerita kepedulian bangsa negara dulur urang di kumaha kapal aya di urang pengki aya di urang kekuatan aya di urang lain di urang bae di berbagai negara kok henteu dijajah make aturan PBB tapi kan geus ribuan dicarita eleh datang ke carita menang datang ke carita eleh deui datang ke carita menang deui ujung-ujungna guari kan orang teu nyaho kumaha kos kitulah negara dijajah teu merdeka guari yo lamun misalna urang yo dipersilahkeun ku negara ku presiden hasil musyawarah kabinet untuk membantu tenaga perang ke Palestina panglobana orang Cikupa bojong ngadinya siap dalam daftar tebuga pencat tebuga don ke daftar we. Ditanya emang sia ieu resep jasa teu perang resep maksudnya kunaon daripada di dia kreditan teu kabayar saya mabandingkan di ditu cek dia geus saya lah paeh geus lah yang sebenarnya datang ka beung eta aya pelampiasan datang ke itu kan yangan perawan melulu walayata'alaku bizimati maraqabati bilazar tepatali harta jinayat abid kala ketempuhan abid serta sifat kehambaanana menurut kaul azam wal bisa tuh buku hirupnya nanage aya nu boga atuh komartan jadi jada tepat talikan nazimah ketempuhan tanggung jawab teu aya eta mah ge urusanana sayyid andai kata Zaid seorang abid miliki Umar menganiaya Ki Bakar kemudian si abid ku Umar ditebus walau fada tebuslah Ibrah sumajana nyana geus ditebus menganiaya kembali eta ge sarua salamahu lil bai' mempersilahkan si Sayyidah untuk dijual mangga pek atawa ditebus jadi cek pihak Ki Bakar terbunuh iya abid bawa dek dijual harus menyerahkan mempersilahkan atau cek Umar jangan nanti saya tebus saja mangga baik walau jana sanian qoblal fidai lamun teama eta Ki Zaid seorang abid menganiaya Ki Bakar sameme ditebus geus menganiaya kembali ka batur Khalid
Wah, jadi ieu cilaka ieu mah abid. Pembunuh berarti. Di urang lamun nyaritakeun kajahatan geus inggis jasa di urang ieu. Pembunuh karakter geus loba jasa. Pembunuh berdarah dingin atuh loba di urang. Kejahatan narkoba ambalaya itu keneh termasuk pamalingan timimiti di negara, pembobol, pengkorupsi, kemudian atuh maling nu kahandap geus mah hayam, iya domba segala hewan-hewan, motor, mobil, ambalaya pemalingan. Kumaha tanggung jawabna pemerintah terhadap kejahatan seperti eta, nyangakeun sadaya-daya nyana nu boga strategina, nyana nu boga kekuatan, nyana nu nyaho kejahatan nu pohara, nu paling vital perzinahan. Waduh, ayeuna mah perzinahan geus saya ngomong mantap, kadang-kadang masih turun azab bae. Orang kakarake sebara minggu mata hujan panas luar biasa. Sok rarempan bab nunyin bendu ka Allah na loba jasa teu narurut ka aturan Al-Qur'anul Karim. Taya Zaid ngabunuh Bakar can ditebus geus ngabunuh deui kaki Khalid. Nah eta kumaha eta? Walau janasanian munjana menganiaya kedua kali qoblal pidai memeh ditebus ba'au fihi jual ku sayyidna untuk dua jinayat atau kaki bakar kene ngan jinayat tentang a'dod au fadahu atawa nebus bil aqalli min kibatihi dengan harga terendah wal arsyain jeung embohan kekuranganana bil qadim bil arsyain. Kitulah cerita tentang keabidan patali jeung perjinayatan walau a'taqahu Allah bisawab. Mun ditanya di ilmu ngaji naon tadi nu kahiji lah aing hese ngadongengkeun anak tama pohara atau pokona ngaji naon tuh pohara hese beges pokona mah tanyakeun ka babaturan aing tanya ka babaturan emang tadi ngaji naon teh guruna ge teu kahartieun bangona. Aduh, Masya Allah, keadaanku ngarang. Orang membacaan juga arti kena gaya saja.